Assalamualaikum kasadaya kaum dangu nu resep dongeng orang teraskeun deui ieu dongeng carita dina judul Keperih di Bulan Suci karangan Gun bagian nu kadua. Panon poe geus ngilisir ngulon cahyana ngabarasat ngampur tina embun-embunan gunung. Dina kaayaan kitu Suci anu harita keur tuklak toklok mulung rongsokan hatena jadi pohara tagiwur jeung pating seredetna. Ingatanana manteng terus kanu jadi adina anu keur ngalempereh di imah. Dina kaayaan keur gering sawatara eta manehna can aya gambaran kudu kumaha carana sangkan poe eta meunang duit keur meuli obat ya. Da hasil mulung mah teu bisa diharepkeun ti tadi teh lamun dijual oge moal sapira dijadieun duitna teh paling aya sakiloeun oge gua. Sakilona oge ukur 2000 perak moal mahe kenuna naon. Akhirna Suci teh ngadondaan diprek dina handapeun tangkal kain nu aya di sisi jalan. Hatena ngarasa bingung anu teu manggih tungtung. Padahal harita teh wanci geus reup-reupan moal lila deui oge azan magrib. Tapi barang inget ka adina anu di imah keur sorangan Suci gancang nangtung maena asa kalanjoan kalah ngahulang anu taya guna jeung mangpaatna. Astagfirullahaladzim, ndam hampunten teteh tetiasa mangmeserkeun obat sareng tuangan kanggo endam. Suci ngalenghis jero hatena semu ngageri anu akhirna mah jung we manehna nangtung rek mulang ka imah bari mawa hate anu rongkewang jeung kasedih anu teu aya wates wangeuna. Tapi barang keur jongjon leumpang ti tukangeunana kadenge aya suara mobil anu ngalaksonan. Gebeg Suci hatena meuni pohara ngarongheapna asa reuwas. Puguh manehna leumpangna teh di tengah-tengah jalan geuning awahing ku hate anu keur kaweur jeung bingung tapi ka teu sadar kana jang jalaneun. Reg eta mobil teh eureun di hareupeun Suci. Atuh Suci oge beuki reuwas sok sieun anu boga mobil teh rek nyarekan da mindeng manehna sok dicarekan ku supir lamun seukeur leumpang si jalan oge eta peda leumpangna sok rajeun rada ka tengah. Keur kitu lol di jero mobil teh aya nu ngelol saurang awewe ngora terus ngagupayan ka Suci. Ade sini deh cek eta awewe nyaritana make basa Melayu. Kituna teh bari ngagupayan ka Suci kalawan rada asa-asa Suci nyamperkeun ka deukeut mobil. Punten Bu, abdi tadi lepat mapah ke tengah jalan, punten pisan Bu, cek Suci sanduk-sanduk ka eta awewe. Da panyangkana pasti eta awewe teh rek nyarekan ka manehna. Gak apa-apa Dek, lain kali jalannya hati-hati ya Dek, ini buat adek buat beli makanan, cek eta awewe teh bari mikeun duit salamar 50.000. Suci pohara kaget pacampur jeung atohna anu poe eta awewe ngasungkeun duit teh sajongjongan mah manehna
kalah olohok tiga anu kasima jeung asa teu percaya deui. Ini deh, kenapa malah diem? Ini diterima aja, ibu ikhlas deh. Ceket awewe deui bari ngasong-ngasong duit ka Suci. Akhirna mah Suci teh nampanan eta duit bari leungeunna katempo ngeleper daerah teuing manehna mah boga duit sakitut atuh. Hatur nuhun Bu, mugi kasayan ibu teh sing dibales ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cek Suci nganuhunkeun pisan ka eta wewe anu mere duit. Saenggeus puguh kitu mah galayang we teteh mobil. Teh maju deui ningalkeun Suci anu masih ngajanteng bari leungeunna nyepeng duit 50.000. Semu anu can percaya kana naon rupa anu harita keur ka alamanana. Gancangna carita terus we Suci teh muru ka toko anu deukeut. Saenggeus meuli beas jeung lauk asin katut dahareun sejenna keur tadina oge teu poho meuli sirup obat keur penurun panas Ramdan. Suci sagancangan lempangna ngajugjug ka lemburna hatena asa kebek ku kabunga bisa emang meulikeun dahareun jeung beas katut obat ke Ramdan. Ku Suci geus kasawang kumaha adina atoh heunana manehna mawa dahareun teh. Hampir liwat magrib Suci nepi ka imahna terus manehna asup ka jero imah. Laju muru ka adina anu tadi basa ditinggalkeun teh keur sare di tengah imah. Tapi barang sup sampak di imah teh adina geus eueuh dina tempat sarena. Atuh terus we Suci teh ngagoreleng deui ka luar. Pikirna teh bisi adina aya di pipir tapi weleh di pipir oge sugung. Suci mimiti jadi tegenah rasa jantungna ratu gahatena sesebakan tepuguh rarasaan. Hati Suci beki teu paruguh manehna geus nananyakeun ka unggal tetanggana ku kebenaran pasang rok di lembur. Tapi sarea ukur nyebutkeun teu nyaho we. Jiga nu teu hayang ngerosea kana hati Suci nu beki geumpeur pinuh ku kamelang. Atuh anu antukna mah Suci teh biur we ka jalan gede susuganan Ramdan teh aya di jalan. Dasok resep ulin lelempangan di jalan Ramdan mah bari ngala papatong. Di jalan oge suung taya jelema seorang acan. Puguh da geus waktuna buka puasa harita teh. Sakabeh urang lembur keur balakecrakan buka di imahna sewang-sewangan. Suci mah boro-boro inget kana dahar sanajan boga ge dahareun cukup ngebatalan we tadi teh ku nginum ciherang. Tapi basa manehna ngaliwat ka astana manehna nempo aya nu keur ngajentur di luhureun hiji kuburan nu teu aya lian eta kuburan indungna. Atuh terus we Suci teh nyamperkeun barang breh teh si horeng adina pisan nu keur ngajentul si kuburan teh. Katempo leungeun Ramdan keur ngajambretan jukut nu jaradi dina luhureun eta kuburan. Dam nuju naon ujang teh? Teteh melarian ka ditu ka dieu. Tanya Suci bari muru ngaliketan ka adina. Ramdan langsung nyalieuk ka lanceukna anu harita langsung ngagabrug ka manehna. Teu sirikna digalentoran bekat ku atoh kacampur jeung sedih. Hayu urang uih kasep teteh nyadak tuangeun. Urang nyanguh da teteh meser beas. Cek Suci bari dareuda nyarita kituna teh sok ras ka indungna anu harita teh
asa aya nyaksian ka manehna bari jiga anu nganaha-naha. Ma, Tuhan punten abdi rumaos toledor ma ninggalkeun endam. Abdi rumaos teu tiasa ngurus sareng nyenangkeun ka endam. Mugi emak sareng bapa cing ditempatkeun di tempat anu pangsaena sareng aya pangampunanna Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cek Suci bari nampakeun kadua dampal leungeuna. Gancangna carita kaum dangu terus we Ramdan teh diakord ku Suci dibawa balik ka imahna. Sanggeus nepi ka imah terus kupak-kepak nyangu sanggeus asak mah brak we maranehna teh tarwang bangun anu narikmat nakar lain beja atuh da Suci jeung adina teh hampir 4 poe teu manggih sangu. Puguh we teu kabayang kumaha mirasana Suci jeung Ramdan dina tarwangna teh. Senajan ukur jeung belum asim ditambah ku sambel goang ge kanikmatanana hese bandinganana. Matak abdi selaku anu ngadongeng sok asa ngarakacak hate upami di tempat-tempat peruntah atanapi di buruan sok brak bro sangu sesa teh da geuning aya samalah seueur keneh wargi-wargi urang anu teu unggal dinten manggih sangu teh asli nana eta teh mangga urang lajengkeun deui. Sanggeus beres tarwang terus Suci nyokot obat sirup teh saterusna diinumkeun ka Ramdan. Budak teh sebenarna mah tibasa geus tuang ge katempo jug cenghar da geuning sebenarna mah bakat ku lapar we meureun nepi ka hareeng teh. Tapi senajan kitu ge Suci teh anggar we Ramdan dibere obat meh bener-bener jag-jag jeung sehat deui seperti biasa. Sanggeus datang waktu Esa Suci jeung adina arindit ka masjid rek ngalaksanakeun ibadah salat tarawih. Cak urang tunda heula isukan urang paju deui. Apunten kasadaya.